masak daging ayam sareng semur jengkol ka resep AA. Nah, anu nyaneng nya hawaya anu apa? Ya sami-sami ada karunya atuh tos ngawajak tawa para nanas kue kieu. Oh, ai si ambu kumaha tos ngarestuan teh? Sebenarnya namanya abdi teh dijodohkeun sareng Ujang, tapi da abdi mah teu bogo. Si Ujang nu sombong teh. Leres tapi da abdi mah teu cinta tuh. Atuh da meureunai si ambu mah yang anu terbaik kanggo Neng. Jeung si Ujang mah pan beda jauh. Si Ujang aya sagalana, aya mah paduta tandur we. Si Ujang kan boga sagalana. Dan naon teh teu jelas gawena. Ambu aya naon meni gandeng pisan. Heueuh maneh tadi kuring ngeula anak maneh jeung Sukabayan di sawah. Maneh we meureun salah nemteu. Saleres nama teleres mun teu percaya, geura ceuli urang. Percaya urang mah. Hayu milu jeung urang mun teu percaya mah. Sayu. Tah tingali. Heueuh iteung. Iteng mana ke ditiangan kalau nyamperkeun si Kabayan lain nyusul di gerojeng udah beres kalau nyamperkeun si Kabayan. Iya, Bu. Asa kenal itu rantang di bumi. Nyambu tadi si Iteng teh masihan mam tuangin dan abdi. Ambu teh masihan tuangan jeung urang dahar lain jeung merekeun si Kehen. Nah, karunya tuh tolak ngabajak sawah tengah kue kieu. Ai si Kabayan teh nyamperan si Iteng terus dijodohkeun jeung si Ujang. Ayo. Oh itu rantang kan dibawa. Heula ambu can dituang. Ai Iteng ambu teh tos ngajodohkeun maneh jeung si Ujang nah kala jeung si Kabayan. Lah, itu mah teh resep ka si Ujang, cuma resep ka si Kabayan. Ulu tinggal we atuh bedana si Ujang jeung si Kabayan. Si Ujang mah sagala boga si Kabayan mah mendesuknya mendesuk teuing asa depan suram. Ambu beri ka mana, Bu? Ujang ngantu ambu nu paling kasih nu bager ambu teh tos ka sawah bari ka bumi. Ada Neng bade giring naik motor. Moal abdi mah gampang leuwih sehat. Da ieu mah alis motorna geura naik. Bae we atuh motor jeung si Ujang. Ida mah kitu. Sok aja atuh naik motor. Alhamdulillah si Neng teh naik motor jeung si Ujang. Kompor geus dipareman can nya. Domba kuring di angan-angan kuring di paradan kuring anak nage anak kuring. Kabayan. Cek. Kunaon maneh jiga sedikit tuh. Iya tadi si Itang tadi jodohkeun jeung si Ujang. Oh, si Ujang jalan mana sombong teh ya? Heeh. Oh, bae atuh Kabayan, gak jodoh maut. Rezeki mah Gusti Allah nu ngatur. Nya cah hayu atuh. Eleuh buru-buru pisan, bade ka mana? Iya bade ka bumi Nawah Haji. Oh, nya tuh. Nya hayu atuh cah ka payun. Hayu. Kabayan, Aya naon? bade ka mana? Iya abi teh bade ka bumi Nawah Haji. Oh, nyantos satu. Nya. Bade ka mana? Kabayan, maneh lempang. Nah tuh motor. Oh, nya tuh motor. Terus atuh hayu ke payun.
can bayar hutang. Telepon atuh si Ujang mah. Masalahnya namanya tak aktif. Cenah mah di dia daerah imahnanya, tapi ting di mana imahna? Tapi kampung geus pikieu nya. Kayaknya di kampung masih sepi teuing. Teh motor nu lewat. Oh, nya aya tuh kayakeun. Punten bade naroskeun kenal namina Ujang. Kala-kala imah si Ujang. Jadi mana? Kamana wae? Terus 2 bulan camber hutang. Aya naon ieu teh? Terus 2 bulan camber hutang. Hutangna 20 juta. Kena bayarna lila. Bulan 10% jadi 30 juta. Mendingan barang mewah kare di telen tina gawe sorangan, ningan tina ngahutang itu nggak boleh kucampur deui. Itong mereka mana? Iya motor ayahna dibawa. Menek dibawa deui bayar 30 juta. Bawa deh. Siap. Ambu, ternyata barang-barang dia Ujang tadi debt collector. Nyai bener, tadi debt collector datang lagi hutang, segala mah makan lagi gabel. Sekarang ada sih itu. Nyai bener. Ambu, Mana bener pas didatang ke debt collector. eta barang nu abdi beli pindah balikeun. Barang terus diberekeun datang dibalikan atuh. Teuing pokona balikeun. Ibu, Mun teu urang bade make kekerasan ka Ambu. Naon Ambu? Tanya tak perlu dibalikeun. Pasian we atuh ka Ujang. yuk. Tata deui tuh atuh. Takut nuhun ya atas ya bantuan, namun tuh Ambu bisa babak belur. Ya sami-sami. Atur nuhun kabayan pas ngabantuan. Campur apa ambil teh pas jahat pas kabayan ayeuna mah ambil teh rek ngarestuan kabayan jeung itu Beneran, Bu? beneran Atur nuhun atuh Ambu. sama-sama. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak Tak, kita ceritanya aku mah sahur anjing ngeunaan cerita ieu. Wah, saya pisan khususnya anjing nyarios kenana janten langsung seru. Abdi biasa. Bel tos kasona tah nya tos abdi dikelanya hatur nuhun tos cerita. Enya aku mah mun urang bebarengan wae, abdi nuju arahna sami. Hayu atuh gas ting ting ting. Perang telah usai, perang telah usai. Aku bisa pulang, ku baringkan panah dan berteriak dan ku bisikkan asal kau tahu bagaimana rasanya bahagia sepenuhnya sampai ku merasa lega, kau merasa lega. Ku sampai di sana, kau sampai di sana, ku sampai di sana, kau sampai di sana. Kenapa kabayan? 괜찮아요.